barudak teh an kitu jeung kitu lamuran manengan pagawean naon teh kaset yang pagawean atuh teh angin jeung gede mah seteng ngadenget teu kehet seteng ngadenget teu lain padahal tadi didengena bocoli Baik banget lah, jangan lah. Kaneng. lo kabalik satu putaran menang sia. Jangan gawe kemana ya iya tuh. Bingung aja deh. Bacaan naonnya itu ya. Wah. Wah, tuyul second ya. Du teangkeun aya nama. Lanjut. Aya perlu naon kehet. Bah, bener lain. Jadi merah tuyul second. Meuli hiji mah. Bener jang. Jadi dagang tuyul second. Mane datang ke orang nu tepat. Mana eta tuyul second bah. Minusna naon-naon gak kira. Naonnya bingung. Tuh minusan ieu mah. Soalna ku aki geus di-upgrade tuyulna. Dijamin sesuai keinginan lah. Wah, paten atuh bah eta tuyul. Kira-kira parabna naon tah? Tah, nu ieu mah beda. Parabna geus teu beukeun nyesu deui. Nu ieu mah beukeunna goreng simet, pais teraje, belum kenteng, jeung kerecek monyet. Jadi weh, josu. Tong poho eta mah penting josu kana mah. Nginumna. Wah, mantap atuh bah eta. Josu komo jeung belum genteng mah. Marah bah hijina eta tuyul. Aya masalah harga nama gampang, jangan yang bisa diatur. Kerain nama jeung ngarok heula we. 10 juta mah jang. Anu balik atuh bah 10 juta itu. Goceng heula we nya, aya na we goceng. Ngesesana lah. Bayar. Teu naon goceng ge. Ge kada ngorok lah. Jang maneng anu aduh si tahi juragana buat Oh iya bah. Pang bawa heula we tuyulna nya. Kana mah pang ajak liar heula. Ayo, gano. Naik, naik. Alhamdulillah. Tuyul nggak ada rasakan diri teh ada mengges laku. Teu guna tuyul eta mah. Bos, Naon? harus kenapa itu nggak segar? Can bebenangan oge. Kewe ke. Hari si Obing kemana tadi? Tadi mereka lamar gawe, tadi teh. Teuing budak teh mana? Buah latihan jadi mayit aing mah. Molor wae jelema teh. Saya tambah mah hudang-hudang mah ke lebaran haji sugan mana no. Itu we, upayahan. Itu turut. Itu colong lemari. Cokot Vietnam. Cokot. Heuh, kade deui jelema na papaehan teh.
apa nah di sorangan di. Birang-birang sama goblok ah. Hai, tetep Bos yang hidup laut tanpa. Dari sia, dia tajong duit kakak nyokot kalapa. Kumaha cenah. Atau kan bos, bos mah masih haus. Sama tuh balik nih. Naik tuh, naik. Bos, yang buat bos itu tuh. Sama tuyul teh rupa-rupa, ayo rupa kahayang. Balik. Sama balik deh ka dukun heuh. Siapa dekeun deh heuh. Ayo balik dah. Da bener aing buka tuyul teh. Punten. Aya naon di tangkurak? Ya bah naon tuyul teh. Kedul buka tuyul teh, ieu mah abung si second kumaha cenah ieu mah. Terbalik ledangan duit ieu, kakak ngajailan jelema pan ah. Teh heula, aya kumaha di Paraban naon? Di Paraban Pepatong teu. Da kamari teh simut bah, aya papatong mah nyelap huluna. Pokona mah cewadekeun deui bah. Ya tuyul bosan. Kayak anan, kamari gerak dibayar goceng, jangan lunas. Lunaskeun heula, karek balikeun deui. Kajen teman goceng mah mere we bah dah. Kamu mah gawe deui ngan gawe deui nya, ngalau ah. Ya. Mana si kedul, gagal di. Dasar tuyul second. Pada miara tuyul mah aing mending jangan halal we gawe ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Shopping kemana nih? Bejana tadi ke lamar gawe. Can balik ke tadi Jang. Duka ka mana mah tisuk. Oh ini bejakan lagi mau shopping orang tiara gitu ngalamarnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jang. Ada siapa kemana wae? Di itu biasa. Aing ngangon sama tadi kalamar. Arek ayo. Nah itu, Ayo. ewe tuh. Aya. Oh, iya, kita jalan nama ijazah jamiah. Teh jasa pawat aing aya. Maksudnya berbutuh lagi ijazah jamiah. Atuh ayo lah. Eta we pake. Ayo. Terus Gas. Gas.